udang ti kubur tetela jalma jadi rupa-rupa teu sarua jeung asalna sakumaha ge amalna. Hiji awak ngaguruntul gulang-guling awak unggul nu kitu goreng ka batur jeung tatangga embung akur. Ari anu kaduana jeung babita ya bedana kana salat lalawara ninggalkeun bari dihajat. Tilu nu batengna kembung esinaku seuneu ngurung kana zakat eta embung akhirna bakal kaduhung. Ari anu kaopatna geuting ngocor ti bahangna anu kitu akibatna teu jujur dina dagangna. Ari anu kalimana awak kacida bauna nu maksiat di dunyana cilaka di akhiratna. Ari anu kagenepna jalma gorowong beungna saksi palsu di dunyana cilaka di akhiratna. 7 jalma teretahan nyarina teu katulungan kana bener teu nyaksian teu sieun ku pangeran. 8 nu jujungkiran parjina bijilna nahan kana jinah dilakonan teu sieun ku pangeran. 8 nu beungeut hideung ari beuteng kembung pisan esinaku seuneu hurung harta yatim digugulung. 10 corot jeung lepan nu nganyarikeun kolotna goreng ka indung bapana jaga nu bakal cilaka. 11 jalma
mabok-mabokan jeung arak jadi langganan. Ari nu ka-12 cahya lir bulan purnama nu soleh loba amalna bager tur sae akhlakna. Judulna Ieuna Doman bade ngageuing pikiran sina inget kadawuhan Nabi Muhammad junjunan. Kumaca ieu pepeling mugi sing jadi panggeuing duh Gusti anu ngajaring siang wangina di api.